Assalamualaikum, sampurasun sadayana. Kumaha daramang? Mugia sadayana sehatnya. Pendak deui sareng Bu Neng dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang diajar ngeunaan kagiatan sapopoe atau dalam bahasa Indonesia artinya kegiatan sehari-hari. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa ya. Nah, sekarang ayo kita mulai belajar. Ibu gaduh carita, judulna Kagiatan Dini Unggal Enjing. Kegiatan dini setiap pagi. Unggal dinten, Dini gugah subuh. Setiap hari, Dini bangun subuh. Dini ngabantosan ibu meresan tempat mondok. Dini membantu ibu membereskan tempat tidur. Saparantos meresan tempat mondok, Dini tetepan, teras ibak. Setelah membereskan tempat tidur, Dini sholat, lalu mandi. Dini disaragam anu rapi jeung bersih. Dini memakai seragam yang rapi dan juga bersih. Dini tarahilap sasarap unggal enjing. Dini tidak pernah lupa sarapan setiap pagi. Dini tatahar mios ka sakola. Dini siap-siap pergi ke sekolah. Upami bade mios ka sakola, Dini pamitan heula ka ibu sareng bapana. Apabila akan pergi ke sekolah, Dini berpamitan dulu kepada ibu dan juga ayahnya. Nah, ieu teh contoh kagiatan-kagiatan anu biasa dilakukeun barudak sakola unggal enjing. Dina teks tadi seueur kecap nu kedah diengut ku hidup sadayana ngeunaan kagiatan unggal enjing. Tah, enjing hartosna teh pagi. Gugah hartosna bangun. Ngabantosan hartosna membantu. Meresan hartosna membereskan. Tempat mondok hartosna tempat tidur. Netepan hartosna sholat. Ibak hartosna mandi. Disaragam hartosna memakai seragam. Sasarap hartosna sarapan. Tatahar hartosna bersiap-siap. Mios hartosna pergi. Ayeuna urang lajengkeun kana carita anu kaduanya, judulna Wangsul Sakola. Pulang sekolah. Tika wangsul sakola adu hiji. Tika pulang sekolah jam 1. Tika muka sapatu, teras sapatuna disimpen dina wadah sapatu. Tika membuka sepatunya, lalu sepatunya disimpan di tempat sepatu. Tika gentos saragam teras wawasuh panangan sareng sampean. Tika mengganti seragamnya, lalu mencuci tangan dan juga kakinya. Tika osok bobo siang. Tika suka tidur siang. Saat tos gugah, Tika ngerjakeun PR di sekolah. Setelah bangun tidur, Tika mengerjakan PR dari sekolah. Dina carita tadi seueur kecap nu kedah diengut ku hidup sadayana ngeunaan kagiatan saatos wangsul di sakola. Tah, wangsul hartosna pulang. Muka hartosna membuka. Disimpen hartosna disimpan. Wadah sapatu hartosna tempat sepatu. Gentos hartosna ganti. Wawasuh hartosna mencuci. Neda hartosna makan.
Nah, Ibu oge gaduh carita ngenaan kagiatan anu biasa dilakukan unggal sonten. Judul caritana nyaeta Kagiatan Ucup Unggal Sonten. Kegiatan Ucup setiap sore. Ucup sok main kucing sumput di lapang. Ucup suka main petak umpet di lapangan. Saat ucing-ucingan, Ucup uli ka bumi teras tibak. Setelah bermain kucing-kucingan, Ucup pulang ke rumah lalu mandi. Ucup patahar bade mios ka masjid. Ucup siap-siap akan pergi ke masjid. Ucup sok ngaos sareng rerencanganana. Ucup suka mengaji bersama teman-temannya. Dina carita tadi, seueur kecap makedah di emut ku hideuk sadayana ngeunaan kagiatan unggal sonten. Sonten hartosna sore. Main hartosna main. Kucing sumput hartosna petak umpet. Uih hartosna pulang. Masjid hartosna masjid. Ngaos hartosna mengaji. Rerencangan hartosna semai. Ieu carita anu terakhir nyaeta ngeunaan kagiatan anu biasa dilakukeun unggal leungi. Judul caritana nyaeta Sarah budak anu rajin. Sarah anak yang rajin. Saparantos netepan maghrib, Sarah sok nonton TV sareng kulawargana. Setelah sholat maghrib, Sarah suka menonton TV bersama keluarganya. Tabu 7:30, Sarah ke kamar nyiapkeun buku kanggo enjing sakola. Jam 7:30, Sarah pergi ke kamar untuk menyiapkan buku untuk sekolah besok. Sarah sok maca buku pelajaran bari ngapalkeun anu tos diajarkeun ku ibu guru di sekolah. Sarah suka membaca buku pelajaran sambil menghafalkan apa yang telah diajarkan ibu guru di sekolah. Beres ngapalkeun, Sarah ngawasu sampean kehilap masuk laut. Setelah beres menghafalkan, Sarah mencuci kakinya dan juga tidak lupa untuk menyikat gigi. Setelah can bobo, Sarah ngadoa heula. Sebelum tidur, Sarah berdoa terlebih dahulu. Dina teks tadi, seueur kecap makedah di emut ku hideuk sadayana ngeunaan kagiatan unggal leungi. Tah, wengi hartosna malam. Kulawarga hartosna keluarga. Nyiapkeun hartosna menyiapkan. Maca hartosna membaca. Pelajaran hartosna pelajaran. Ngapalkeun hartosna menghafal. Sehilap hartosna tidak lupa. Ngadua hartosna berdoa. Tah ayeuna cik jawab pertanyaan ti ibunya, perhatikeun gambar. Nuju naon Mila? Leres. Mila nuju meresan tempat mondok. Meresan tempat mondok hartosna merapikan tempat tidur. Ayeuna jawab pertanyaan anu kaduanya. Susun huruf ieu janten kecap anu bener. Tah, kecap ieu teh kagiatan anu biasa dilakukeun ku hideuk unggal enjing sateacan mios ka sakola. Bener. Ibak. Ibak hartosna mandi. Perhatikeun gambar. Tah, sateacan mios ka sakola, urang kedah naon ka ibu sareng bapak teh? Bener. Pamitan. Pamitan hartosna berpamitan. Tah ayeuna pasangkeun kecap ieu sareng hartosna.
Naon hartosna ending teh? Leres. Pagi. Nah, ayeuna sonten. Naon hartosna sonten teh? Bener. Sore. Berarti wengi teh hartosna naon? Nah. Malam. Enjing pagi, sonten sore, wengi malam. Nah, iya pertanyaan terakhir ti Ibu. Susun kecap-kecap ieu janten kalimat anu bener. Kumaha tiasa? Nya, jawaban nu bener nyata. Ucup ngaos di masjid. Ucup mengaji di masjid. Tina carita-carita tadi, ayeuna hideuk tos terangnya kagiatan sapopoe anu biasa dilakukeun ku barudak sakola tu enjing dugi ka wengi. Tah, ayeuna Ibu gaduh tugas kanggo hideuk sadayana. Aya 10 soal. Kerjakeun tugas ieu di buku tilunya. Tong hilap. Tulisanna kedah rapi. Mung sakitu wae pangajaran Ibu Neng ngeunaan kagiatan sapopoe. Pesen ti Ibu hideuk kedah semangat belajar nanya sareng jaga kesehatan. Tong hilap, klik like sareng subscribe channel ieu nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.